lamun indung urang di Libanon. Libanon. Indung urang tadi. Mun bapak di Arabia meureungan. Jadi misa indung. Oh, misa indung. Jadi maksudnya datang ka dieu? Rek nanyakeun indung. Nanyakeun indung. Nanyakeun dulur. Dulur nyaan. Asa bapak mah dulur nyaan. Dulur bener asa bapak mah amun sabapa misa indung eta dulur ngaranna dulur anjing. Maneh teh anjing. Amun aing anjing sia bagong. Ada dulur anjing, ada dulur. Cek batur kena dulur anjing amun misa. Bapak mah saindung kitu, amun saindung, bapak indung misa, Bapak sa gebruk. Lain bapak sa gebruk. Bapak sa galempeng. Amun indung dua gempeng. Amun indung dua gempeng meureunna. Yo, ayeuna mah kieu. Maksudna teh pan uing gede beuteung yo. Heeh. Tempo beuteung uing melendung mah. Emang tak kitu ngati ieu beuteung beuki gede wae eta kunaon sih? Loba teuing. Coba beuteung. Loba beuteung. Loba jelema anu nyiliwuri. Nyiliwuri. Ka maneh? Heeh. Pangatepi ka kieu teh. Heeh. Sabab? Ayeuna pang nangkepkeun kawin. Oh, jadi maksud maneh teh kieu meureunna nya. Maneh teh reuneuh teh ieu teh eueuh bapana. Eueuh. Sabab maneh ngeleweng wae tadina. Tah, ieu dulur kurang ngajar teh. Ngaragrageun martabak kolot ieu. Martabat. Hah? Martabat. Martabat dulur ieu aing teh pan hiji teh pemandangan. Tapi ku dulu dinirankeun. Aing teh geus dipake pemandangan ieu dia teh. Geus dipake pameran aing teh ieu. Allah 17 Agustus teh na. Lain pameran 17 Agustus. Ya di dieu teh eueuh anu ngambuan ka aing teh eueuh. Oh nya pantes atuh. Oh nu ngambuan ka aing. Moal aya nu ngambuan da awakna bau badut. Susah ngomong jeung nu burung mah. Susah ngomong jeung nu teu hideng mah buku. Lain awak aing bau badut. Eueuh nu ngambuan kumaha? Ya, eueuh anu wanyeun. Gitu. Oh, anu wanyeun sifat manusia mah. Yo ayeuna uing pang nangapkeun kawin ka si Cepot. Heeh. Da anu terakhir teh si Cepot datang ka uing teh. Ka maneh teh? Heeh. Wah, lamun kitu ngahina basa tah. Ngahina katurunan-turunan urang. Tuh. Si Cepot tadi tuh geuning. Nah, sabeneran ieu. Pon. Ulin aya. Kemana? Si Ijem we. Eta kan ngeureuyeuh wae geudinya. Oh, atuh pan. Kamu nih segala beuki pisan naon teh. Ngamanfaatkeun euy. Eta kana surabi beuki, kana kupat tahu beuki, gila Kang. Aduh, ampun aing katipu we won deuleu. Nah, we katipu. Oh, katipu teh kieu nya dewek teh. Naon? Sorry. Anak bak mot euy. Anak bak mot teh. Bejana mah geulis cenah wanter gitu nya. Ai ditempol teh meuli jiga lelai badot. Aduh, yang apal? Heh. Bamot. Ai kitu mah Jeger teh warati. Anakna cenah jeger mah euy. Hah? Anakna Ali Saban we. Ali Sabana? Saban. Ali Saban mah gedeena jegerna Kang. Hah? Yang apa jeger? Naon ari jeger cici laing? Teh jelema, ai geus teh gering. Ai kitu? Jelema gering teh. Eta. Ada ulah babadi Kang ah. Keur bae pokona nu penting mah dewek mah lain ku naon lain ku bogoh gulisna ka si Ijem teh lain. Anu kunaonana Kang? Alus kunaon. Awakna euy. Awakna ti luhur nepi ka handap teh bulenak buluh lamun dina pudunan teh mah gulutuk. Kang, bujurna apa tiga triplek kitu rata. Tiga triplek bujuri. Penting. Ari teh saha we ngabedega? Ade kareta. Ngabedega saha? Kageningan? Iya Jem. Iya tah. Bos. Ijem. Sia rek ka mana ha? Memang ke di Arab wae sia ha? Naon teh kelana. Makin kenaon sia. Boga lumasan teu. Kelana naon teh pasalna naon? Yo, jadi aing teh yo. Kurang ajar cenah aing. Ha? Teu menang bejaan ada Kang. Mang Ewon eta. Kadua kawin oge. Kedua datang. Sarwana jeung si Ewon yo. Eta tutuling anak mamawa kalau teman-teman lu malawan. Lumuk mana sapot
penting di urang ya no. Jem. Nah, mah apa teman semua Saya daftaran tong mungkir. Terakhir iya ya si cepot anu kurang ajar. Kek won kudu tanggung jawab sih jeung dewek euy. Oh anu tanggung jawab kan wane direk igana ku urang. Kalian ban kalian persaban. Kuring kudu musyawarah heula jeung si Ewon. Won aslinya kungsi ngalaman teh sare jeung Ijem teu. Sare jeung Ijem? Heeh. Lamun teu salah mah kitu mah teu ponya Kang. Ke sakali, 2 kali, sapeting 3 kali. Eta 3 kali. Naon 2 kali jatuh naon? Nya buat tahu. Ayeuna mah kieu we persaban nya ye. Coba yang ngomong. Minta supaya kasadaranana ti Kang Ali Saban. Ayeuna kuring teh boga pamajikan ditu teh. Ayeuna mah kuring boga duit ye 2000. Kira-kirana ayeuna Ijem pokona dibere 1000 ku kuring. Kira-kirana kuring lamun teu kawin kumaha tah? Entong make nyogok sia. Aing mah beunang sogok. Lain kitu soal perkawinan mah. Ngerti teu? Soal perkawinan aya sababaraha rupa lain nyogok-nyogok ku duit lain. Jalanan. Aya rukun kawin pan. Oh jadi kuring teh kudu cecep we kawin. Ke si Ijem. Ka si Ijem. Eta si Ijem daek lamun dikawin ku kuring maneh si Ijem. Coba kumaha Jem? Pokona urang geus era ieu beuteung melendung kieu. Tah, geus era ieu beuteung ayeuna melendung. Coba kayak numutkeun bae tinu mana percaya cenah lain urang wae Jem.